Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha kabarna damang barudak? Mugi barudak kelas opa sadayana aya dina kasehatan. Amin ya robbal alamin. Barudak nepangkeun nami Ibu Fatimah Yusuf. Di kelas 4 Ibu keamanahan ngawulang bahasa Sunda. Barudak ayeuna Ibu bade ngaawalan ngawulang bahasa Sunda. Tema hiji anu judulna hirup sauyunan. Di tema hiji ieu gaduh 2 kompetensi dasar. Anu kahiji ngenal teks pupujian tentang endahna hirup sauyunan. Anu kaduana tiasa ngawihkeun teks pupujian sareng nyusun kalimah sederhana tentang endahna hirup sauyunan. Barudak tema hiji ieu oge gaduh tujuan pangajaran, nyaeta siswa bisa ngawihkeun pupujian ngeunaan hirup sauyunan. Anu kaduana siswa paham kana eusi pupujian. Barudak sata acan urang kana pupujian, Ibu bade ngeunalkeun heula naon pupujian teh. Pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokot kana ajaran agama. Kana ajaran agama Islam tangtosna. Tapi macana dikawihkeun atawa dilagukeun. Nah, barudak eusi pupujian teh ngawengku hiji muji keagungan Allah. Kaduana shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katiluna doa jeung neda ampunan ka Allah. Kaopatna neda syafaat ka Rasulullah. Kalimana nasehat ka umat sangkan ngajalankeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhan naon-naon nu dilarang ku Allah. Kagenepna pangajaran agama ngeunaan kaimanan, rukun Islam, fikih, akhlak jeung sajabana. Barudak saatos urang mikawanoh pupujian. Nah, ayeuna Ibu bade masihan contoh pupujian. Mun hirup urang nyorangan, moal aya nu marengan, poek taya nu nyaangan, matak jauh paninengan. Nah, barudak eta contoh tina pupujian, potongan pupujiannya barudak. Nah, teras ku Ibu bade dijelaskeun di dieu aya sabaraha padalisan dina pupujian eta. Nah, barudak tinggal anu kotak warna biru nu pangluhurna. Nah, barudak mun hirup urang nyorangan eta teh disebutna hiji padalisan atanapi hiji jajaran. Nah, teras anu kaduana moal aya nu marengan. Nah, barudak tinggal kecap anu pangtungtungna anu dibacanaan huruf A sareng N eta disebutna purwakanti. Nah, kecap anu pangtungtungna A sareng N anu dibacaan eta nyaeta purwakanti. Teras tinggal nu panghandapna anu di kotakna aya sabaraha hiji. Nah, anu di kotak-kotakan nya di angkaan hiji dugikeun ka 8. Eta teh maksudna kanggo ngetang aya sabaraha engang tina hiji padalisan. Poek taya nu nyaangan. Nah, barudak tos dikotakan tos diangkaan. Nah, aya angka hiji dugikeun ka angka 8. Janten eta hiji padalisan teh aya 8 engang. Barudak ku Ibu bade dijelaskeun deui. 4 padalisan nyaeta hiji pada. Tadi anu contoh pepotongan pupujianna aya 4 padalisan. Nah, disebatna hiji pada. Jadi 4 jajar teh disebatna hiji pada. Nah, teras jajaranna disebutna padalisannya. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Ngarah babari ngawihkeunana.
unggal pada lisan tungtung engangna boga sora nu sarua eta disebutna Purwakanti. Nah barudak ari pada teh naon nya eta? Pada teh sakur gundukan pupujian diwangun ku opat jajar disebutna pada. Barudak ieu aya contoh hiji pupujian anu judulna hirup ulah nyorangan ku ibu bade dicobi dikawihkeun. Dangukeun nya bager. Mun hirup urang nyorangan moal aya nu marengan poek taya nu nyaangan matak jauh paninengan hirup ulah mumusuhan pagirang-girang tampian jeung batur silih tulungan ngara angger sauyunan mungguh dina kahirupan tangtu taya pancogregan ulah nenden kagorengan mun salah silih eledan. Kumaha barudak? Nah insya Allah engke oge tiasa ngawihkeunana nya. Nah barudak dina pupujian ieu urang etang aya sabaraha pada lisan, aya sabaraha jajaran. Ti luhur dugikeun ka handap. Judulna tong dietangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah barudak pupujian ieu teh aya 12 pada lisan. Sedengkeun opat pada lisan teh nyaeta hiji pada. Janten pupujian ieu teh aya 3 pada. Cobi perhatoskeun kecap nu pangtungtungna tina hiji pada lisan. Nah barudak tos katinggalkan kecap nu pangtungtungna nyaeta an. Janten sadayana ieu kecap tungtungna an. Nah barudak hirup ulah nyorangan ieu teh pupujian ieu teh gaduh hartosna nyaeta pada anu kahiji anu opat pada lisan anu pangluhurna gaduh hartos yen pami manusa mun hirup nyorangan moal bisa nyumponan kabutuhanna. Kusabab manusa teh makhluk sosial nu ngabutuhkeun manusa nu sanesna. Teras pada nu kadua nyaeta opat pada lisan anu di tengah. Nyaeta gaduh hartos di mana hirup mumusuhan, hirup moal tentram, dunia asa heurin. Janten aranjeun kedah akur jeung silih bantu sareng kulawarga. Pada anu katilu opat pada lisan nu panghandapna gaduh hartos tong neungdeun kagorengan sabab bakal terus diinget ku batur. Jadi urang lamun aya pangabutuh bakal isin nyuhunkeun pitulungna. Janten ulah neundeun kagorengan sangkan akur ragem jeung batur teu parasea. Nah barudak sakitu materi anu ku ibu didugikeun. Alhamdulillahnya barudak mugi dina ilmu nu didugikeun tiasa dipahami sareng janten manfaat. Hatur nuhun kanutos nyimak video ibu ieu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.